sampingkeun bila perlu atuh inung teh pangmelikeun spray atuh My Love, Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonitanya ulah ieu mah spray inung teh urut sepanduk bari aya mereka naon teu arapal tuh samping atuh bapak teh pangmelikeun BHS nya nu 7 juta jadi sholat ge pangheulana bapak teh teu dilaancapna ngedah yang katingali ku DKM bener ngomong panan teh ka DKM tah urang mah ti anak ti kota sampingna BHS sabaraha 7 Masya Allah ya Karim ari eta budak kuliah beak naon beak sawah nah mahal mana tuh sawah jeung samping teu diomongkeun beak sawah mah sugan kalemur aing nyakolakeun murak beak anu henteu tapi belebah dipangmelikeun samping mah ku anak viral sadesa teh diomong-omong kabeh tah ti anak padahal sawahna mah beak teu diomong-omong kolot mah beda dibere ku anak nya hiji kasaha lamun boga duit teh inung bab nu dimaksud falil walidaini teh jelaskeun mertua Kang Haji. Jadi mohon maaf mertua dan orang tua itu sama sehingga ada ulama yang berpendapat dengan mertua mah tidak batal sampai dengan ba'da dukhul saking sejajarna mata ulah sok ngabeda-beda yeuh ari kakolot jeung kami tohat teh sarua ulah kieu nya sok aya dina bab rumah tangga naon teh ngan kakolotna we kakolotna balik di Mekah kolot nama sajadah di Hilton bin Daud abaya hari kami toha mah kacang 2 korma 4 ngos cek mitohan ada 2 ngasa kabelejau bapak minantu teh ka kolot na wae barang beret lain sok aya wae nya dina rumah tangga kitu teh nya hampura ada pokoknya nama rada hulang-hulang aja lemana teh ulah sok itu kuda sami yo manya ari aya kolot nama martabak telur ayam pop rendang sate kolot nang ngenong mamuni di aya mitohan ngenong dadar enong matak cek mitohana teh moal ngenong sok sieun kolesterol sok aya wae nya Kang Haji dina bab rumah tangga kitunya lihai awewena teh tereset aing ngada kadang-kadang aya lalaki nu ngalah duit tapi nu sok eleh ku pamajikanna teh awak we badak kumis baplang ari hate Hello Kitty